Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberapa mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Gobang Naga Sakti. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ke-16. Para mitra anu mulia, karta ngarasa manghariwangkeun jeung lebar ku perkara Gobang. Inggis parawargi sadaya. Nyaeta Gobang teh aya nu ngarebut geus kitu jep opatanana jarempe ngadonting kelepus udud. Hasil proko menimulek. Sedeng nyimantili masa jeroning lalaki nu opatan keur guntreng nyarita teh. Hatena ngaranyu gras inget deui kanu jadi lanceuk tayalian mantala. Sabab eueuh deui nu ngabogaan Gobang Naga Sakti lintang ti mantala lanceukna. Kasamung deui inget ka Japar anu kapanggih bedogna jeung baju kampret rarangsak jaba pinuku getih. Cari-cari ngadenge caritaan ti saurang lalaki nyebutkeun mahala saurang jelema anu nyang karek malin jagong kuat dicacag ragana nepi ka bajuna disasaak. Ku dasar kitu timbul hate nyimantili curiga ka eta opat urang lalaki. Paingan aing make hayang ka warung nyaeta bakal manggih raratan perkara nu jadi lanceuk jeung Kang Japar. Geus moal salah ieu manusa nu kawas nu jarahat teh. Nu saurang nyaritakeun ngaran Lamsijan ngabogaan Gobang Naga Sakti. Sedeng nu boga Gobang Naga Sakti teh lintang ti lanceuk aing sorangan. Ayeuna aya di dieu leungeun ngaran dina leungeun ngaran si Lamsijan. Buah-buah lanceuk aing kang mantala di pahala kalawan Gobangna dirawatan ku ngaran si Lamsijan. Kadua bieu aing ngadenge caritaan anu saurang deui. Anu tas mahala saurang jelema nepi ka teu sirikna dicacad, bajuna ge direreje. Pantasna teh Kang Japar sabab kamari aing manggihan bedog anu Kang Japar jeung baju kampret rarangsak pinuku getih. Geus moal salah deui. Aing mah geus moal rek newak jurig, geus moal newak jurig teu kadeuleu. Pasti manusia-manusia ieu nu mahala lanceuk aing jeung Kang Japar. Ayeuna wae kitu ku aing diamuk obatanana. Hari diamuk di dieu karunya kadu boga warung pasti dagangan ancur. Di mana aing pikeun ngagantianana tapi kumaha aing akalna. Sangkan aya keterangan leuwih jelas ti ieu manusia. Engke di mana geus jelas ku aing rek dituturkeun. Lamun manehna rek barali. Aing mah aing rek pura-pura nyaritakeun tas meunang tatu genah we ti saurang lalaki nu dipahala ku ieu manusia. Itu dina gerentos hate nyimantili cegana gelas nu dieusi ku cai kopi. Acan diinum pisan bari geus rada tiis kalawan nawaran ka lalaki nu opatan. Marang atuh ngaleueut mang. Okna bari budu-budi nyimantili marah mae. Atuh lalaki nu opatan teh meh bareng nemalan bari pada ngalalieun. Oh mangga nyai mangga geulis mangga. Teman hatuluy pating palencrong neuteub ka nyimantili. Samalah nu saurang katelah wasji haharewosan ka si beto. Toh geulis euy, edod. Eta sakakara dek euy aya awewe make celana pangsi jeung dikampret sagala kawas jawara euy. Okna siga nu katarik ku nyimantili. Sia mun hejo teu kau panggih awewe. Mungkin mata karanyang sia mun tong sok harai heureuy ka awewe bisi geus boga salaki deui. Cek si beto. Rada ngagebes. Bubi nyai teh bade angkat ka mana nyai? Si betok nanya. Wangsul ti dinya Kang. Tinu karyaan menawi kamari abdi teh kenging uleman kedah ngiring kaul. Isina mah kalintang, isina mung kumaha tu meuni dipapaksa we ku rerencangan kedah wae kaul. Tema nyimantili ngabohong dumeh make calana pangsi jeung di baju kampret. Panginten nganggo lancingan pangsi tos kaul mah nyai. Nya sae we kecang aya katiasa mah etang-etang sepor ongkohan si betok muji. Leres Kang bade wangsul teh ngaraos isin gereh ieu abdi. Mangge lancingan pangsi ari ti rompok mangabantun salin. Mung tadi dilebak caket kebon jagong ngadon aya nu ngarebut ku saurang pameget nganggo raksukan bodas. Kumargi abdi mah istri atuh teu tiasa kumaha sanaos dina wantuna oge moal tiasa ngungkulan ka wantun pameget Kang. Nyimantili nyarita kitu sotenan. Saolah-olah nyelok dumeh baturna nu opatan nyebutkeun tas mahala saurang lalaki kalawan bajuna dijejowet. Kumaha nyai ku kupingan teh aya nu ngarebut? Acuk dicaket kebon jagong, cek wasji nanya bari neuteub. Leres Kang, teh mah nyimantili ngareret. Panteran kumaha jalmina sareng nganggo acuk kumaha teh raksukanana? Anu ngarebut acuk nyai teh?
Wasji talete. Jalmi nama jangkung-jangkung aranom keneh nganggoraksukan bodas. Eca manawi Nyai tenget keneh dina raraina anu ngarebut acuk Nyai anu tanana naon teh? Mun tanah naon? Wasji talete. Upami celepat maya kumisan sakedik. Watu jalmi eta mah tadi ge ku akang tos diberesa Nyai. Malih neme disangemkeun ku ieu rencangan jalanan akang disangki bade maling jagong. Padahal akang mah kalangkang kolongkong teh bade milarian zaman. Upami teu dihalangan mah ku rerencangan aya imutan bade teras we disapatkeun beuheungna. Mung ku rerencangan pada ngahalangan tos kitu mah dibabetkeun we bangkena ka walungan teras dieu ngaleng-leong ti tadi oge. Bajuna dicaca ku akang dugi karajet tuman tuda cek Wasji. Atuh timburuna Nyimantili beuki nyoko pasti Japar di pahala ku Wasji. Wuri-wuri Nyimantili manggihan baju bodas anu dipake ku Japar rarawek pinuku getih. Ieu aya katerangan kitu pisan geus moal salah deui ceuk timburu Nyimantili. Ieu pisan manusana nu nyieun kabiadaban ka Japar. Wios Nyai ulah dianggo emutan jalanan tos dipangmaleskeun ku akang jelema kitu mah tuman. Pokna deui siga nu ngabeberah ka Nyimantili dumeh Nyimantili malenguk wae para wargi sadaya. Nuhun atuh Kang atos dipangmaleskeun mah kalayan jalmi anu kumisan eta teh dipangmaleskeun ku akang ceuk Nyimantili tapi ayeuna mah rada alum. Leres Nyai ku akang tos diberesan tadi ge temal Wasji. Dupi akang maluli ti mana atuh? Nyimantili talete poksi betok nemalan. Numawi akang mah sareng ieu rencangan teh tos aya kana 10 dintena milarian pundulur Nyai. Nungging dinten ieu teh teu menak pisan ratanana meuli tos ngaros capek buku akang teh. Angkat ka mana kitu? Nyimantili ka papanjangan. Ari kawitna bade nadran ka kuburan Ibu Ramana malih ku akang ge dicarek nanging anjeunna maksa we angkat. Dan hariwang jabi anjeunna teh nyanang pakarang ampuh nu disebat Gobang Naga Sakti. Sok inggis aya nu ngarebut we akang malah manawi Nyai teu menakan saurang pameget nu nyanyana Gobang teh masih betok kalawan maliknanya. Bari ngareret ka Mantili. Teu Kang dupi jenenganana saha Kang? Mun abdi mah naroskeun jenenganna teh bilih we sawaktos-waktos menakan jalmi nu nyanyana Gobang. Nyimantili talete. Kitu sotenan hayang ngayakinkeun ka ngaran nu mawa Gobang. Sabab ceuk pikirna nu mawa Gobang Naga Sakti teh lintang ti lanceukna tayalian mantala. Ari jenenganna mah lamsija Nyai teh masih betok. Upami Nyai kaleresan tepang sareng nu nyanyana Gobang Naga Sakti punten we taroskeun. Taros ku Nyai jenenganana. Naleres sanesna jenengan lamsijan. Pami leres tepang sareng nyana Gobang kalayan leres jenengan lamsijan. Mugi ku Nyai pangwartoskeun enggal kitu mulih jalan akang sareng rerencangan milarian bae. Sawangsuna upami sanes jenengan lamsijan mugi Nyai sing ridho ngawartoskeun ka akangnya. Dupi akang di mana panglinggihan? Ai panganyerekan mah akang teh di tatar ieu di Gunung Singkup. Naroskeun ngaran akang katelah betok moal nu bireuk Nyai. Insyaallah nganawi diparangkeun abdi tepang sareng jenengan sarjan. Sanes sarjan Nyai lamsijan. Muhun lamsijan cek Nyimantili. Jep opat urang lalaki ya bener. Jep opat urang lalaki jeung Nyimantili jarempe saurang eueuh nu ngaromong sakemek-kemek acan. Geus puguh hari Nyimantili mah tuluy melenguk tapi hatena ngageremet hayang geura males kana katelengesan jalma nu opatan. Komo kitu ngadengi ngaran lamsijan ngabogaan Gobang Naga Sakti. Geus tag we pasti Gobang Naga Sakti nu lanceukna direbut ku ngaran lamsijan. Itu oi lah. Urang ngeureuyeun bising kaburu panas teuing di jalan ongko si betok ngajakan balik ka babaturanana. Rek terus balik eta ceuk Wasji ngareret ka Nyimantili anu keur melenguk keneh. Urang balik we bisi barudak arep-arepeun deui. Mun eta mah kitu we Nyai upami Nyai kaleresan tepang sareng jenengan lamsijan anu nyanyana Gobang pangwartoskeun kada enggal mulih kitu nya. Ulah naon teh lami teuing naon teh pokona mah lah angkat-angkatan teh kitu. Si betok amanat ka Nyimantili. Insyaallah Kang manawi kaleresan tepang bade teras marulih wae kitu. Tembak Nyimantili bari ngareret para mitra sadaya. Sabaraha sadaya Bang? Si betok nanyakeun urut ngaropi ka saurang boga warung. Sareng naon ngaleutna ujang? Mung cai wungkul 4 gelas, mun cai kopi. Sapicis ujang, teh mah nu boga warung. Saong si betok mikeun duit kan boga warung saketip. Nyai mangatu di kantun, si betok ngamangakeun ka Nyimantili.
tangtos murangkali ayeuna mah naroskeun sapicis teh sabaraha saketip teh sabaraha aduh ieu mah nya di saketip sagala para mitra saketip teh sagoda ayeuna mah murangkali saperak itu terang para mitra sadaya sabaraha duit saperak aduh nu mau ya teh aya paling setik 100.000 nu mau bangsa urang mah jutawan sadaya mah urang teraskeun harita para mitra sadaya nyiman tili ngamangakeun leos si betok jeung baturna nu tiluan arinit nyarita mah rek tuluy baralik deui ka sarakanana heuleut sawatara menit nyiman tili gancang mayar cai sabengol kalawan teu ngalobakeun nu dipikir terus arinit rek nyusul jalma nu opatan bari hatena gegerendengan pek sia rasakeun deui pembalesan ti aing geus moal salah deui taksirana manusa nu bieu teh nyieun kabiadaban ka Japar teh bari batur nu ngaran Silam Sijan ngarebut gobang naga sakti boga lanceukna para mitra sadaya pasti Kang Mantala dikaniaya ku nu bieu ku ngaran Silam Sijan kalawan gobang naga sakti dirawatan ku si Wawalek rasakeun sia bajingan kitu gerentes hate nyiman tili ngarasa panas ku dua ku tilu bari walahu alam nya henteuna eta jalma nu opatan nganiaya Japar jeung Mantala lanceukna nyiman tili para wargi sadaya tadi aya kecap sabengol teh para mitra upami saketip teh aya 4 bengol kitu ai sabengol teh 2 sen sapeser para mitra itu para mitra sadaya janten saketip teras satalen para mitra sadaya satalen tina satalen neme 5 ketip atanapi saura para sepuh mah nyebatna teh genep baru cenah para mitra genep baru cenah 5 ketip teh laras teh ya para wargi sadaya bilih lepat ya Mang Jaya ye ieu mah emut-emut hilap Mang Jaya ge ye nanti margi emut nanti aya nanti sabengo 2 sen sapeser sabengo teh 2 sen sapeser ai saketip teh 4 bengol para mitra gitu tadi anu opatan teh ngareuleut saketip jangan manti 5 mayar teh sabengol ngan sorangan gitu jadi ai sabengol teh 2 sen sapeser ai saketip teh 10 sen para wargi ai sarupiah 10 ketip gitu tah sabada tina ketip aya talen teh 2 ketip 5 sen para wargi sadaya deuh ieu gana waheula artos nih aralit ayeuna ge sami wae para mitra mung ayeuna mah jumlahna ageung para wargi aya lamaran-lamaran mah kitu-kitu keneh lah teh bentenna mung ayeuna mah jumlah 0 wungkul aya kakiatanna mah sami para mitra sadaya tara tidinya teh tadi disebatkeun deui cenah satalen aya 5 ketip sok disebat genep baru nembe luncat kana saperak gitu tina saperak naik jadi saringgit para wargi sadaya mangga urang teraskeun eta artos kabungkur para wargi sadaya anu ayeuna mah parantos teu aya nu naon teh parantos teu dieu eta teu dianggo para wargi sadaya margi da kumaha atuh bade balanya cing meser saketip saketip teu umum deui saketip saperak itu umum para mitra mana alah comro ge bae saperak itu ngarang teraskeun tapi keur nyiman tili para wargi sadaya anu geus gede kapercayaan pasti jelema nu opatan nganiaya Japar ku dasar gede timuru kadinya nyiman tili lempang ngagagancangan sabab sieun kaburu leungit udaganan ngaso heula para wargi ngaso para wargi sadaya henteu kungsi setengah jam lalaki nu opatan geus rek kasusul samalah katingali gerting keredik dina jalan ronaan kulantaran nyiman tili hayang megati hareup manehna ngalacat naik ka pasir bari setengah lulumpatan kabeneran lalaki nu opatan geus kaliwat atungan jeleng we nyiman tili para mitra luncat ti luhur datang ka handap terus ngajegah hareupeun nu opatan puguh we lalaki nu opatan ting rarenyag samalah opatanana ting serepet ngalugas bedog sabab timuruna ka jalma nu rek ngajahat ana bre horeng nyiman tili nu panggih di warung kopi teh waduh nari nyai sok ngareureuwas kitu ambil akang nyabatkeun bedog we hadena we akang awas ka nyai cek si batok bari ngasupkeun bedogna
karena sarangkana kitu di batur non tiluan. Pok si Wasji mairan bari ngojengkang ka sisi kuta. Ada akang mah panyana teh meong cogok rek ngarontok koreng nyai geuning. Rek kemana tuh ari nyai teh? Wasji neuteup kana beungeut Nyi Mantili. Can ngarti kitu aranjeun pangna kuring nyusul kalawan luncat tina luhur megatan jajalaneun. Nyi Mantili nanya heula bari rutret ka lalaki nu opatan. Ari kitu aya naon nyai? Wasji semu kaget. Pok si Betok mairan nanya manehna ge sarua kageteunana. Tebung jeung nu mogo gobang teh nyai. Si Betok sangkaana mah Nyi Mantili panggih jeung nu mogo gobang naga sakti. Lain kuring tepung jeung nu mogo gobang naga sakti. Rek nanyakeun saha nu kamari mahala saurang jalma sisi Kebon Jagong. Cek Mantili beungeutna semu geuneuk para mitra. Akang nyai, ari kitu? Wasji beuki kaget. Anjeun nu mahala saurang lalaki di Kebon Jagong. Ye kibaraya naon pangna kaula luncat ti luhur kalawan megat aranjeun? Maksud rek ngabejakeun ka aranjeun khususna kanu mahala saurang lalaki teh bari bajuna disasaak kalawan layonna dibabetkeun ka balungan. Ayeuna rek nebus pati ka anjeun. Cek Mantili nafsu geus teterajel. Ayeuna nebus pati? Saha nyai? Tanya Wasbi pok si Betok we mairan. Di mana ayeuna jelmana nyai? Jelmana mah nya ieu pisan nu keur adu hareupan jeung anjeun. Tema Nyi Mantili. Atuh Wasbi jeung baturna tiluan silih rerek. Ari nyai sok ngaheureyan kitu sagarupa teh. Tongko tadi cek nyai aya ngarebut baju ku lalaki di Kebon Jagong samalah nganuhunkeun sagala ka akang. Kumaha ku akang geus diberesan nyawana ari ayeuna nu rek nebus pati nyanta nyai deing jebuguh deing cek Wasbi ngapeureui ka Nyi Mantili. Ieu baraya lamun hade dicaritakeun ku kaula. Kaula teh keur maluruh manusia biadab nu mahala pisalakieun kaula. Kamari kaula manggih bajuna ngalumruk sisi Kebon Jagong. Geus rarawek beri pinuh getih. Kari-kari dia anjeun ngomong kitu tas mahala saurang lalaki kalawan bajuna disasaak ku anjeun. Jadi lamun kitu mah anjeun yang sakana paribasa. Kalapa dijilutna cungapan. Kahiji eta kaduana boga gobang naga sakti sabenerna melancik kaula nu ngaran Mantala. Cek anjeun dieu nu ngaboga anak naga sakti ngaran Silam Sijan. Samalah ku anjeun kudu pada maluri. Nu matak trung aya mah urang paheula-heula ngalencahan bugang. Antara bugang Andika jeung bugang kaula. Maju sia kabeh bajuna bugang ka barat. Kaula bener ge kasebut dulu awewe. Mikir mikir Andika. Awewe mah betis naon. Paling di istimata tapi kumaha awewna dulu. Maju sesetan. Cek Mantili ujug-ujug ngalisankeun basa-basa kasar. Benatak ngaranjug jeung kaget penimanta. Anjeun teh aya coba nyanyi teh. Cek si Betok. Kaula malah bolon rumah kehedat dulu dari siana ke jeung segala. Emang kaula rek ngabipati nu dikaya ditanya ku Andika dulu. Dengan rek ngarebut gobang lancik kaula. Saya geus buktikeun kawan jeung tangga bisa Andika. Merek kaula ngerangka kaula ngayang terakhir aku kaula sok pilih. Oke, selama. Beknya heula itu lamun tu salah dedengan dieu cek nyanyi ngadegan gobang naga sakti kula cek nyanyi. Bener dieu nyanyi nyarita kitu? Heeh. Karena pilih tejejeng kana. Saha ngaranna? Eueuh dieu mah ngabogaan gobang naga sakti bintang Silam kaula ngaran Kang Mantala. Ieu cek Andika nyebutkeun boga gobang naga sakti ngaran Silam Sijan. Ada boga gobang naga sakti mah dulu akang ngaran Sijan. Ayeuna si akang jadi palurus sabel 10 teh eueuh balik-balik lah kitu marikana rek ngangkan heula kana kesuburan anu batana. Nyanyi wani-wani nyebutkeun eta gobang naga sakti nu lanjut nyanyi. Si Betok nutup sukut kana beungeut Nyi Mantili. Memang eta gobang naga sakti nu lanjut kaula nu ngaranna Kang Mantala. Pemain Mantili tetep ngagem. Konsep matu-matu barang milik batur nyanyi kana jeung cek nyanyi yen eta gobang naga sakti nu lanjut nyanyi. Mau bisa dipercaya aku akang mah sabab bisa inget akang hiji jeung jadi dulu reka setelah lantigan mana habis ngabogaan gobang. Si Betok tetep nyebutkeun gobang naga sakti nu lantigan. Sok harta kakara pipiliun ngomong. Ini lah sok ngaku bang batu bah kemali isin jadi dosa ke. Saha nu dosa dulu. Mantili nu kerentak harta. Nyanyi kenal harta. Kaula nu bakal doraka mah. Tapi nu kaditu patut pasti bakal doraka. Ayo maju sia bajengan. Cek ini. Nah, itu nyanyi teh. Kita mah tanya ke bangsa. Kira-kira tadi raga awewe yang sakit ujung badina. Ayo sia maju, lemuknya Andika kasebut juga lalaki ngelebar tuawana yang segi kepangarti. Maju sia. Mantili amarah mengaji terus ngebresin diri-diri. Kancan calon layang rasa parana satena. Sayarana teraya titlik ieu titlik ngadeng titlik sagala.
betok marentah ka Wasji tapi Wasji seneng ngalaksanakeun parentah ti baturna make tumanya heula ka Mantili kegenya ucu herang hedod kira-kira moal ngarasa kadukung lamun kagitu ku Mamang ucu herang hedang boncenang ceuk Mamang tong diajar kitu pamali bising ti deha awewe mah kumaha wani ngayona lalaki da masing nyai toto jeran oge gede hate moal bisa unggah peta moal ucu moal sabab awewe jeung lalaki beda di kawasna teh pokona malah beda deui pokona mah lalaki mah kawasana teh di luhur awewe mah di handap nyai dasar manusia bajingan sia ngomong yang pelendung sia teu pantes ngomong kotor kitu sabab Andika mah geus kolot bedeul sia Mantili ciciduh bangun ijid naker ngomong kotor kumaha risi ucu kotor deui si omongan teh cek Andika mah nyebutkeun lalaki kawasana di luhur awewe di handap ye sok salah arti ari si nyai yo Mamang mah nyarita kitu sotenan lain bahasa kotor tapi nurutkeun kanyataanana lalaki kawasana di luhur awewe di handap nyata lalaki disebut kawasana di luhur teh tukang tataekan naik kana tangka kalapa lalaki menerkeun genteng naik kana suhunan lalaki awewe bagian di handap nyata di dapur nyieun ka olahan jeung nyamel kitu nu dimaksud ku Mamang mah ngomong kotor lain sumpahna gede boncenang deui nyai ini moal kaduhung lamun nyai kagitu ku Mamang mangkaning eueuh duana ngaran Wasji teh atuh masing neangan ka nagara walana ge moal aya ngaran Wasji mah Mang Wasji teh teu cipatat ngabogan gitik baraja udil alah mantong kala kabacot sia monyong hayang nyaho geura tibankeun ieu dampal kokod Andika teh Mantili geus teu sabar para wargi sadaya ku dasar kitu Wasji ngalengka harita teh para wargi sadaya kalawan teu tatapasini deui manehna mungaran ngaheumbatkeun dampal leungeun meuni meber harita Mantili cukup ikat ngagentak ngarengkog para wargi sadaya micen tenggelan Wasji ngakeblos kilek Wasji malik salabar Nyi Mantili ngirimkeun jurus di lelempeng kana beungeut Wasji siap kilek pelatuh pigelang leungeun Nyi Mantili diadu jeung pigelang leungeun Wasji harita Wasji meuni terus ngangseg para mitra harita keneh para mitra nyerang pelatuh terang Wasji kabeunangan dipeupeuh ku Nyi Mantili buset sia cumana kerawe ngarun meneke tarang aing beul ceuk Wasji majarkeun dari teke tarang bari tarangna dirampa sedang Nyi Mantili leuwih garang manehna luncat nyerang deui Wasji bari luncat ka hareup cabron sida Wasji dikempur ku peureub sedengkeun baturna saurang katelah karta dijejak dadana uguh we duanana tinggayagdag samalah Wasji kawas hayam kutoun para mitra hayam kecekak teh ngadon papariesan bari panon siga nu teleng celek Nyi Mantili napak deui kana taneuh malika kabeulah kenca kabireungeun saurang katelah oji siga nu rek ngabongohan ngan ceneng we Nyi Mantili luncat hiat cabron oji dijejak dadana ugue oji kuat ka ngacungkel dada asarba sabab serangan Nyi Mantili cukup hebat nyage jiwa awewe kelila Wasji mutas ka gempur sirahna Malik sarta ngalugas bedog kitu deui karta meh bareng pada ngalugas bedog kalawan teu salabar duanana ting seureudeg bari bedog ti kenca ti katuhu ting koleba para wargi sadaya Mantili nyerang terang bedog Wasji jeung bedog karta di sarada ting beuleung terang horeng Nyi Mantili kesit nyabut dua siku-siku tina jero bajuna dipake nadah dua bedog uguh we para mitra seranganna jelema anu dua beuki garang ningali kayan kitu pelesur Nyi Mantili ngajaul sabab rek dituar sukuna kuduaan curalit Nyi Mantili ngacuralit dina siraheun atuh si betok nu keur nyaksian olohok mata si meuteun si jana nu ngarasa kaget ningali gerakan Nyi Mantili sakitu cepetna celek Nyi Mantili napak deui kana taneuh sabrut karta nyerang deui nyudukeun congo bedogna dua kali karta nyuduk-nyudukeun congo bedog tapi weleh teu hasil sabab Nyi Mantili kesit ngalugat legot awakna ka sisi kagigir bareng jeung kitu Nyi Mantili rek males ngabanting sirah ku siku-siku ti beulah kenca siku-siku disadang ahiu ngan untung harita para mitra karta teu cileureun gentak ngareuneu sieun pibahyaeun bareng jeung awak dongko bedog karta teu antepan nyabat ti gigir rek nuar suku Nyi Mantili ngan edas para wargi sadaya eta Nyi Mantili bener-bener cukup perikat gentak ngajauh pelesur celek Nyi Mantili nyampak geus ngajega di pasireun jalan di luhur batu gede pelesur Wasji geus rada lelerge para mitra nyusul Nyi Mantili siga nu hiber celek Wasji napak kana batu nu sejen celeng luncat ngaberik Nyi Mantili Wasji jeung Nyi Mantili pada ting corobok bari silih gunakeun andalanana
Wasji nyabetkeun bedogna ka Nyimantili. Nyimantili ngabantingkeun siku-sikuna di leleungeun anu kenca. Sedang siku-siku di leleungeun nu katuh disudukeun ka hareup rek niruk beuheung. Ngan orok haya Wasji ge ku waktu ieu mah rada rikat. Rikat jadi lincah harita ngadoyongkeun awak sabelah kenca. Bareng jeung dampa suku nu katuh nojer ka gigir. Curalit Nyimantili ku waktu ieu ngacuralit. Ragrag di pasir kahanap samalah terus ngedeprek. Disangka ku Wasji mah suku Nyimantili teh potong atawa misalah sabab ragrag nu sakitulung kawingna. Teu sabar Wasji ngaberi kahanap. Hiuk nigaskeun bedogna. Nyimantili disangka potong suku teh gentak ngagorentel ka gigir. Atuh bedog Wasji nyamos ukur nimpah kana taneuh. Korejat Nyimantili ngorejat maksudna marek nyerang Wasji. Sedang tukangeunana aya karta anu geus ngangkat bedog. Rek narok sirah samalah geus ujub pasti bakal mahala. Hasil mahala Nyimantili anu moal henteu sirah Nyimantili bakal beulah para mitra. Tapi kaujuban jeung sangkaan karta nyalahan, harita bedog geus diemmat para sakilat ditadah ku dua siku-siku ngacung dina siraheunana. Ungai bedog karta ngaburinya bijil kemangsinu. Iat Nyimantili muterkeun awak, bari siku-siku sabelah diemmat di gigir. Lep harta rancing geus ngalelepkeun sirah. Masya Allah para wargi. Dengan dipenjal mitra. Kira ngaso heula para mitra ngaso heula ngaso. Para wargi sadaya, karta males nyabetkeun bedog rek nyacar bolang suku Nyimantili. Tapi heserek diarahna gentak luncat ka belah katuhu bari ngajejak Wasji. Cedak, dayagdag Wasji ngadayagdag ngarumpa ke si betok. Nu masih keneh ngajega ngamanoran. Lain ge Nyimantili nu geus kasipuh ku pangaweruh ka patri ku pangarti bari geus ngalaman mujasmedi 40 poe 40 peuting mati geni. Ari kudu beunang sacara kitu bae. Harita sakitu diserang ku tiluan bari bedog ting kolebat ti sisi ti gigir ti luhur ti handap. Hese pisan rek beunangna. Tamahna majal manu tilu ngarasa lieur. Omo harita Wasji dina nyerang bener-bener tapi teu katoel-toel acan. Nyimantili teh malah jujuralitan ka tukang. Pelesur luncat ka pasir kana luhur batu gede. Pelesur di udag ku Wasji tang bedog Wasji ditahan ditadah ku siku-siku. Hiu lep harita para wargi sadaya. Atuh Mantili para wargi sadaya ngalelepkeun sirah. Sedengkeun siku-siku nu hiji deui hasil ngabanting kana bincurang Wasji. Aduh, Wasji ngaguak bari ngacerete. Keur kitu disusul tepung sirah Wasji didagor ku siku-siku ti belah katuhu saengangna. Para wargi sadaya. Harita keneh para mitra berat. Atuh Wasji ngaguak deui para wargi lamat naker. Wasji leungit di temah wadi. Bari manehna ngaguak terus ragrag tina pasir datang ka handap. Ngakeblug teu beda tinang ka asak murag binatangkana. Bener-bener Nyimantili tambah garang harita ngaberik deui ti luhur. Cabrod sirah Wasji ditajong kuat ngacungkel jumpali. Seberut karta nyerang rek nigas cangkeng Nyimantili. Hiat brek Nyimantili depa. Atuh karta milepas nyoronton ka hareup tidak balik deui bareng jeung ngorejatna Nyimantili. Cabrod dadak karta dibanting ku suku bari awak Nyimantili muter. Sedang tukang Nyimantili aya Oji nu kakara cengkat. Oji rek ngabongohan ti tukang tapi gagal sabab Nyimantili gentak dongko. Sedang siku-siku ti belah katuhu teu kanyahoan dibalikeun ka tukang. Oji ngoceak terus jari jegan. Bari nyeklan ke kemplong berbei getih keluar si oreng Oji katiru kutuntung siku-siku. Gedebut Oji rubuh teu bisa budi deui. Awak yang getih kitu Wasji ngacoprak sirahna getihan. Didinya si betok kakarang muniang amarahna kalawan teu ngalobakeun wiceun waktu. Manehna luncat bari nyabetkeun bedog satakar kebok. Hilap Nyimantili malik celeng luncat ka sisi. Bari ngajejak beungeut karta anu kakarang ngorejat nangtung. Jungkel karta ngajungkel deui sedeng sibet bedog si betok nyamos. Ukur nyabat haliwirna angin sore. Kudasar kitu si betok tamah panas manehna terus ngababi buta nyabet-nyabetkeun bedog matak paur nu neuleuh. Lamun seugkeuna kana beuheung mah geus moal boa kana ngagalencengna. Tapi Nyimantili teu katoel-toel acan asa beuki lingas. Nyimantili ngabanting bedog si bedog ku siku-siku ating pelentrang. Harita para mitra Mantili malah nyerang. Tak bedog si betok potong dari dua dibanting ku siku-siku.
Atuh pugu sekedapan masih betok ngaranyug malah ngejat ka tukang. Rasakeun si setan. Nyi Mantili luncat rek ngabanting sirah nu jadi lawan. Klep si betok bisa nyalamatkeun diri. Manehna gentak ngareuneuh atuh Nyi Mantili ngarasa seueur. Malah awakna rada murilit. Kilak si betok malik kalawan teu loba miceun waktu. Ngiringkeun gempuran peup ka karoti gigir. Cabron ku waktu ieu kakara Nyi Mantili kabeunangan walikatna. Dapugut tenggelan si betok teh tong boroningkeun kana awak awewe. Sanajan kana awak lalaki ge anu kurang-kurang ngatahan mah matak sakali ngajungker. Lamun keuna kana tulang ija matak remek tulang ija. Harita Nyi Mantili ngarejek paramitra. Awak narada melenting. Keur kitu disusul tepus si betok meret tenggelan kepang cukup rosa. Siap cabron solonton Nyi Mantili nyolonton. Si betok ngaberik diluncat kalawan ngajejak bobokong. Nyi Mantili daek teu daek rubuh nang kuban. Tapi siku-siku naduanana teu leupas masih kena dicecekel. Rek si betok ngareret kana batu segede kalapa. Harita keneh paramitra regeyeng batu diangkat rek ditingangkeun kana sirah Nyi Mantili. Nu masih keneh keur ngudupung nang kuban. Kuliti blek batu ngageblug kana taneuh sedeng norek ditinggang nama rikat ngagorentel ka sisi. Nyalametkeun diri paramitra dina gerakan ucing ocon. Gerakan ucing ocon segala paramitra. Nyi Mantili hanya pak suku si betok digigir. Cabron curalit si betok ngacuralit keblug di bebet lantaran paramitra disabat ku gerakannya. Nyata nu disebut paramitra sadaya sapu jagat ya. Nyi Mantili nyusul tepus luncat bari nyocogkeun dua siku-siku. Tapi si betok ge lain lalaborakeun dina karancing misanana gentak ngagorentel ka beulah kenca. Arawel bedog nu wasci korejat nangtung kalawan teu tatapas ini deui nyabet-nyabetkeun bedogna. Harita 3 kali bedog si betok ditadah ku dua siku-siku. Siup lep si betok ngareuneuh. Sababrek dibanting sirahna. Si betok ngereudeuh deui nyudukeun congo bedog dilelempeng kana beuteung Nyi Mantili. Gila celang Nyi Mantili luncat bareng jeung kitu. Siku-siku ti beulah kenca ngabanting bedog. Siup bedog potong jadi 2 deui. Atuh si betok ngaranyug deui malah ngejat ka tukang meped ka sisi gawir. Modar sia bajingan. Nyi Mantili nyuruntul bari tungtung siku-siku nyolocos ka hareup. Si jarek niruk dada nu jadi lawan. Ieu si betok rikat ngadoyongkeun awak ka gigir. Cabron Nyi Mantili kabeunangan deui sirahna. Koloyong Nyi Mantili ngoloyong. Cabron si betok nyepak leungeun Nyi Mantili. Siku-siku sabeulah ngacleng ka lebak. Cabron leungeun Nyi Mantili nu katuhu disepak. Temahna andalah Nyi Mantili leungit ragrag ka lebak. Katingali jadi lawan lemor komo kitu keur si betok asa tamah gede hate. Ceuk pikirna asa piraku lalaki teu bisa newak awewe onaman. Sapinterna sabedasna tanaga awewe moal sarua jeung tanaga lalaki. Kudasar boga ijiran kadinya si betok luncat rek ngarontok Nyi Mantili nu keur meped ka sisi gawir. Belesur Nyi Mantili rikat ngajauh si jarek hiber luncat ka pasir. Belesur si betok nyusul. Atuh der di luhur pasir jojoh patutunggalan silih kirimkeun gempuran silih gitik. Bilang lengenting beletuk diadu paramitra sadaya. Si betok terus ngangseg ngirimkeun jurus-jurus ting seleber bangbaraan. Kitu Nyi Mantili beuki cingceung beuki waspada nyiceun serangan ti pihak lawan. Awak Nyi Mantili meuni siganu hampangeun nasab ngalugat legot ka sisi kagigir. Rek dibanting sirahna gentak ngareuneuh, rek disepak sukuna gentak ngajauh. Ngan kitu jeung kitu polahna Nyi Mantili jeung si betok. Duanana can aya nu kabeunangan ku tenggelan-tenggelan nu rosa. Nyi Mantili ku waktu ieu malik nyerang kanu jadi lawan ngirimkeun jurus-jurus. Gilak si betok lugat legot. Saberut Nyi Mantili ngirimkeun jurus dilelempeng kana beungeut. Gilak cedak tarang Nyi Mantili kabeunangan. Dibadu ku siku-siku kenca lengak Nyi Mantili ngalengak. Keur kitu disusul tepus dadana paramitra. Dibanting harita teh. Kusuku si betok bari awakna muter. Cabron koleang Nyi Mantili ragrag di pasir kahanap blem ti beubeut meuni ngageblug. Teh kumaha peta kumaha sia beunceuk. Karasa ku tulang iga sia. Kata rasa ku tulang beuheung sia. Aing sabonana ge lalaki sapinterna awewe sia. Moal bisa ngungkulan deuleu awewe mah tetep awewe paling pinter kana nyambel deuleu. Ieu mah kumaha pepeuleukeuh jeung keukeuh nyangka-nyangka dulur dewek mah lanceuk manehna. Bari gobang direbut geus dicaritakeun ti tadi oge dulur dewek mah tibare tong ngabogaan gobang Nagasaki. Samaruk rek beunang katipu aing kitu.
Moal aing moal benang katipu sebetok mah tuh. Mane sinakeun bolon rodak ke rodek hulu benang dibobodo benang ditipu. Ari samode si batok mah moal bisa ho. Masing nepi ka belut buruan ora jangan ge sia cek si batok meni asa suka. Jeung reueus dumeh nyimantili ragrag terus ngaringkuk. Disangkana si betok mah tatu anu moal bisa cengkat deui. Jeleng si betok luncat di pasir kahanap barakatak seuri ngahaha. Kunaon mending ngaringkuk kitu ucu bae naon merkom. Ngupak gelesar pak cirici si herang mencrang si boncenang. Kunaon ngarengkol kitu ha? Aduh ieu mah. Ide. Pokna bari teu boleh babarakatakan. Nah ai koreja teh mantili ngorejat sarta ngaluarkeun ilmu tenaga batin. Siap. Dayak dag si betok da dayak dagan. Kedebut lagu siganu dibantingkeun. Teu lila korejat hudang deui malah nyeureudeg sedeng nyimantili nadah dua dampaleungeun ka hareup. Bari redangang ti si betok cungkel si betok ngacungkel ka tukang. Nyimantili terus ngaluarkeun tenaga batin. Atuh puguh we si betok meuni cungkel-cumpali. Sirahna tidak ada lagor kana batu. Sakarek korejat geus kedebut rubuh. Korejat cungkel si betok terus tinggulutuk. Kalebak akhirna sebetok leungit di temah wadi. Manehna terus mabur meni abret-abretan teu kuat ngayonan elmuna nyimantili. Sanggeus sebetok eueuh kojengkang nyimantili nyampeurkeun ka oji nu geus ngabanusan. Katiru kekemplongna ku congo siku-siku. Ningali kitu masasat ka ulut lawan oge keur nyimantili ngalenyap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cek rentes hate nyimantili. Ret ngareret deui ka karta jeung kawasti nu keur ting calopra. Tapi manehna teu palastra. Ukur cacan saeutik kojengkang nyimantili nyampeurkeun ka wasji. Nu kabeneran harita wasji ngareret pok nyarita bari leungeun duana narangga kalawan henteu tata. Ampun Mas. Ampun Mas, ampun. Mamang ulah dipaehan, ampun. Ampun Mas. Mamang hampura Mas, hampura. Pas diampun-ampunan menta dihampura sagala bari ngadeg-deg. Bener anjeun minta dihampura kalawan kaluartin ati sanubari. Bener mamang minta dihampura. Ampun Mas. Sekali deui ku mawani ka Nyi Mas, ampun Nyi Mas. Moal sakali deui mamang jadi kalawan rek ulun ku maula ka Nyi Mas. Kemal wasti akhirna masrah bongkokan. Make jeung janji sagala rek ulun ku maula ka Nyi Mantili. Kuniang karta cengkat tuluy nyampeurku manehna ge sarua minta dihampura ka Nyi Mantili. Bari teu silikna nyemah kana suku Nyi Mantili, pok wasdi nyarita deui bari ku ayeuna mah cengkat. Kumaha Nyi Mas? Kumaha mamang rek dihampura ku Nyi Mas? Pokna bari tangga. Lamun bener-bener aranjeun minta dihampura nu kaluar tina ati sanubari nu bersih. Heuh ku kami moal burung dihampura asal aya syaratna. Syarat naon Nyi Mas? Ya naon syaratna Nyi Mas nah mamang kudu mere duit ka Nyi Mas upeti kumaha? Karta mairan tumanya bari neuteub seukeut kana beungeut Nyi Mantili. Lain kudu mere duit atawa dahareun. Ngan anjeun duaan kudu neangan batur anjeun anu ngaran Silam Sijan. Di mana geus kapanggih ku anjeun gobangna kudu direbut kalawan serenkeun ka kuring. Ku kuring ditempoan sapoe isuknya. Tapi kudu bisa hasil ka hartin teh. Cek Nyi Mantili netah neangan Silam Sijan. Kalawan gobangna kudu bisa kaserenkeun ka manehna. Ka harti Nyi Mas. Sanggup henteu? Sanggup Nyi Mas. Anjeun kumaha sanggup henteu? Nyi Mantili nanya ka Karta. Sanggup Nyi Mas. Tembal Karta. Mun eta we Nyi Mas. Nganaon? Nyi Mantili ngareret ka wasdi. Eta lamun bisa mah ulah ayeuna Nyi Mas lantaran mamang teh capek keneh. Geus nya kaburit ongko isukan mah teu naon-naon kumaha ki teangan. Wasdi usul para mitra sadaya memang nya harita geus buri. Atuh para wargi geus kadenge sorat tong heret meni baleger. Nya isukan ayeuna mah geus burit, wayahna we ieu batur anjeun anu geus palastra bawa ka lebak. Kalawan ruang ku anjeun duaan. Di mana geus ngaruang mayit urang adon ngarerep dinu boga warung sugan kaidinan milu ngarerep saeutik engkenya. Cek Mantili para wargi sadaya. Sanajan Karta jeung wasdi aya keneh nu karasa maksakeun ngagotong mayit oji dibawa ka lebak. Samalah Nyi Mantili ge nuturkeun. Sok golerkeun dina balumbang ke kuring pokona mah kuring ngelu bantuan ke naon teh ngaruang nama
pokna teh Nyi Mantili nitah ngagolerkeun mayit dina balumbang atuh cag mayit oji dituna. Ari ngali taneuhna kunaon Nyi Masda ngaruang teh kudu ngali taneuh atuh mangkani eueuh pacul. Ceuk Wasji mangherankeun kana carita Nyi Mantili nyebutkeun rek ngaruang tapi eueuh keur ngali taneuhna. Wah make kudu pacul sagala Ci Mundur. Nyi Mantili nitah mundur ka Karta para mitra. Harita jeung ka Wasji sanggeus malunur harita Nyi Mantili neuteub kana gawir meuni teu ngiceup-ngiceup. Ngaso heula para wargi. Harita para wargi sadaya. Gawir nu diteuteub ku Nyi Mantili taneuhna saeutik-saeutik murulu nu teu lila burusut tanuh urug ningang kana mayit nepi ka mayit katutupan ku tanuh. Atuh Wasji jeung Oji marata simeuteun olohok ngomong kadu kaget mulain heureuyan tanuh gawir bisa urug ku jalan diteuteub ku Nyi Mantili. Kereneng Wasji ngakereneng jero dadana. Aduh teh nyalin beja ieu. Eta batur cacakan awewe. Luhur elmuna tanuh gawir bisa urug ku jalan diteuteub. Sugan ieu mah lain awewe samanea beureun euy lah. Bisa segala bisa awewe tilu manea jiga mah. Ulah gunung ge bisa urug ku manehna mah. Kitu gerentos hate Wasji. Si horeng Karta ge sarua ngarasa aheng, ngarasa kaget jeung aneh ku Nyi Mantili teu sangka elmuna luhur. Namain urang ka warung, sugan meunang milu ngarareb saputing mah. Nyi Mantili ngaleos dituturkeun ku Karta jeung Wasji. Ngajugjug ka warung nu tadina dibeulian cai kopi. Sanggeus tepi pok Nyi Mantili cacarita kanu boga warung rek milu ngarareb. Kabeneran nu boga warung hidinan samalah Nyi Mantili dititah di kamar. Hari Wasji jeung Karta ditepas bari teu disamakan-samakan acan ukur palupuk. Tapi ari angel mah dibere hiji kuduaan. Teu kanyahoan di luar geus poek deui sabab waktu ngagayuh ka wanci peuting. Ciang-ciang jeung cari cangkas baleger kasiri ku hiliwirna angin peuting. Nu boga warung jeung pamajikanana geus ngarampih ka kamarna. Kitu deui Nyi Mantili ngampih di kamar anu deukeut ka dapur. Misah sorangan sedeng Wasji jeung Karta. Masih keneh tinjaran tua ditepas samalah cara mumun we narangkeup tuur. Pok Karta nyarita setengah harewosan siga nu sieun kadengeun ku Nyi Mantili atawa ku nu boga warung. Ci, bagja euy. Urang mah euy. Teu terus dipahala euy ku si Nyai, lamun kitu teh mah masih ditangtayungan keneh ku Gusti Allah euy. Sedeng si Oji mah kapanteuk tapi ka korban ngan teuing si batok ka mananya euy. Disebutkeun korban meureun kudu aya bangkena moal mabur kitu. Teuing lah kumaha da barorah inget ka batur daek atuh. Sedang diri sorangan ge tadi mun asa teu pudeung deuleuan. Lain ku kitu daek mah tadi kaget euy ku si Nyai heueuh. Teu disangka awewe luhur elmuna. Eta we tadi taneuh gawir bisa urug ngarimunan mah si Oji ku jalan diteuteub. Elmuna naon nya euy moal ilmu jin mah kitu. Ilmu jin naon? Oh jin tomang gitu. Si eta mah jeung aya urusan jin tomang naon ari sia atuh lah. Geus ilmu naon atuh deuk ka karamang awewe samodel kitu. Nutup taneuh gawir bisa urug. Lain ilmu jin tomang gitu mah euy tenaga batin teh euy. Jelema ge bisa ngajungkal ku maneh naon tuh. Bisa ngajungkal ku maneh. Alah euy sia yuh. Barukan kitu teh disebut ilmu tenaga batin. Paingan ari ilmu kabatinan mah tuh. Lain bandrak-bandrakeun euy da untung we dewek mah euy jeung ilaing teu dipentang ku ilmu kitu teh euy. Lamun dewek atawa ilaing dipentang ku ilmu kabatinan mah lah sigana bisa ngacleng euy. Ngan kumaha pilakeun urang isukan ca euy perkara yang Kang Lamsijan. Dina kapanggih ge kumaha carana urang bisa nyokot gobangna. Dipenta da moal dibikeun ari dipaksa kana pasti cilakana. Sedang pangarti Kang Lamsijan teh atuh ku ilaing geus kanyahoan sakitu hebatna geuning euy. Dewek ngahuleng teh nyata kemikiran Kang Lamsijan. Dina bisa tepungna gerek kumaha nyaritana, ari teu ngagugu kana panita si Nyai. Tadi urang geus janji sanggup neangan Kang Lamsijan. Kumaha lamun isuk urang kabur we euy sabab dilaksanakeun moal hasil atuh. Ceuk Karta para mitra sadaya. Manehna nemongkeun usul. Tina bakat tingku bingung ngalaksanakeun panitah Nyi Mantili, make aya pikiran hayang mabur sagala. Kabur? Oh kabur. Kabur ka mana ari maneh? Kabur ka lemur ai. Nah, pikiran teh cupat-cupat tinggi lain teh Wasji. Kaos nu bodoh kau bina-bina atuh. Ya ka lemur. Ari ngomong mah siangan kumaha lamun ceuk isuk pageto kapanggih ku si Nyai. Nah si lain aya keneh hate pikeun yang hareupan tindakan si Nyai.
kawan geus kanyahoan ku laing pangartina. Si Nyai teh lain bantrak-bantrakeun atuh. Si betok ge geuning kasebut salureun ti urang, tina bab pangarti ulin silat. Teu mah ngayonanana. Kumaha pancar ilaing jeung dewek atuh. Sigana euy masih ngurup ku 10 jelema ge wah muat euy. Dewek malah sawak nempona ge ilmu-ilmuna eta. Tenggelan-tenggelan ngarareusi. Da ni karasana teh nyeri jeung panas karasa tenggelan teh euy. Hebat teh ieu nu jadi pikiran keur dewek mah di mana kabur ka panggih deui pan urang leuwih disiksa meureun. Pusing euy. Urang geus kumaha tuh? Atuh kumaha wayahna we urang laksanakeun ka panggih teu ka panggih bebeja. Da sapiraku neangan jelema teu ka panggih kudu bisa ka panggih mah. Cenah dina ka panggihna jeung Kang Lamsijan tari kumaha engke we atuh ngomongna malah. Anu ulah ku jalan kasar sabab ku jalan kasar mah pasti urang cilaka. Kadung tadi teu mabur we euy lah. Muncul terus mabul moal kieu jadina urang. Eta si batok nu kitu teh euy hayo atuh ngajak neangan Kang Lamsijang. Sekarta akhirna ngadonyalahkeun para mitra ka batur sorangan. Lamun geus tongsok nyalahkeun ka deui batur. Sadaya ge pada salah. Geus gerah es anguran mah bari bisi ngagandengan ka batur. Wasci rada ngagebes jep karta jempe tuluy ngogoloyoh ngarengko. Tapi teu lila Wasci ngomong deui. Tiris euy ini asa di es kieu euy kaduhung we lah. Teu bawa sarung dewek kieu panyana teh teu tiris kieu euy hawati di dieu. Lamun panto teu ditulakan urang pindah ka dapur ngaringkuk kareukeun hawu meureun geunah euy hees tibra jiga ucing. Said ku kitu euy ta di mana guguruna ari si Nyai nya ngabogaan ilmu hebat kitu euy tanu bisa urug. Nya dewek mah kabita ku ilmuna euy. Eta tadi deka meneuleuh waktu manehna diangseg ku si batok make bisa ngajuralit ka tukang sagala. Geus kitu blesur ngajaul ka pasir. Diberi ka pasir jeung loncat bari jujuralitan jiga monyet. Atuh eta dina gerakan jurus-jurusna hebat euy. Make bisa jurus bango putih, gerak tampele mepet, gerakan poe ngajo sagala. Eta dina gerakan engkang-engkangna euy. Aduh, awakna meni hese diserangna. Daek mah boga gerakan nu kitu. Teu boga gerak bangko ngacelok-ngacelok acan euy. Pokna teh tuluy naraweco. Ngaco heula para mitra ngaso. Para wargi sadaya harita para mitra Wasci ngecewis nyarita tuluy karta marita para mitra ngomong di geus lain meureun teu naon naon dewek teu berangakan make jeung segala kaos nu weureu we ongko ceuk ilaing kita hees bisi ngagandengan batur tapi ilaing keneh ngecewis mah geus jempe bari nage ongkoan bisi kadengeun ku si Nyai disangka urang ngomongkeun goreng ka manehna nyar-nyar pinapsun wae ilaing mah atuh kos teu karasa ku tulang beuheum sorangan. Batan bisa terus ngayonan malah urang nu sarah bongkokan ampun-ampunan kalawan minta dihampura. Ieu mah mongko nitah jempe ari maneh ngomong wae. Pekes mah hees atuh tong cabrak wae bari oge artina. Mangat cabrak we ngagandengan batur sagala diomongkeun. Kuasa bibir awewe ilaing mah. Nah aing mah geus dewek geus rek pisan hees ieu hayo we ngomong. Larek hees atuh kieu mah cek harta sarulana. Ongkoh cek manehna nyebut ka batur kawas nu weureu tapi manehna jadi malik ngecewis. Akhirna Wasci ngagik-gik seuri samalah bujurna ge disada ngejeprut. Aing jeung maju usya malah teu uyahna kersis burung karta nungkupan irung. Atuh dasar hayang seuri euy. Ka batur bisa nyebutkeun kawas nu weureu ari maneh ngeceblek. Geus jempe urang hees amuran. Goroyoh Wasci ngarengko ting purungkut nyedak ka juru. Kusabab tiris da beuh kitu hawa di pagunungan masok tiris. Tapi ari geus kaancikan ku tuluh mah para mitra teu karasa tiris teh teu karasa ditapu ku reungit ngagebrawe. Kareka nya kerek nyegrek. Siga nu meunang ngabebeutkeun teh lain bobohongan komo kitu beurang atas cape jojoh patutunggalan ngayonan nyimantili. Beuki peuting di luareun wawangunan beuki jempling jalma-jalma nu deukeut ka warung teh teu kadenge batuk-batukna acan. Samalah ronda ge dikeresakeun peuting harita mah teu kadenge ngalider. Duka taririseun ngaringkuk di garduh duka lamun teu tarurun mah. Biasana mah unggal peuting esok aya rona cacak peuting harita mah halodo. Di beueuh caang bulan kakarabiji. Si horeng harita ronda mah aya tiluan teu ngalider sotenan lain haroreamun. Tapi keur ngintip jelema nu duaan ting salingker di pongpok hiji imah. Pok saurang rona nyarita haharewosan ka baturna bari ngawaskeun jelema nu duaan. Sing pasti bangsat euy beda dina cingceungna euy. Tembok maneh tuh gerimput.
janteng di pompok imah Pak Ulis. Palang siang rek maling doma pokna saurang rona. Bisa jadi rek maling doma Pak Ulis Kemudian dibetarin urang geus kieu dana. Ditawa ku urang tiluan sok sieun malikan diantep pasti doma Pak Ulis dipaling. Coba itu jelema menjerangkung gede kumaha atuh nya. Cek baturna rona pada ngarasa bingung jeung sieun ku bangsa. Lamun kokol lang titirkeun sangkan raet-raet kaluar kabeh. Cek nusa urang mairan sabot rona nu tiluan keur tingkereundang. Dua bangsat teu kanyahoan eueuh. Disangka ku rona mah geus arinit pada bangsat keur nyokel janela ti tebeh wetan. Sedeng rona ayeuna di beulah kulon. Sim, eueuh ayeuna moy ka mana nya? Eueuh arinit kitu. Nya sugan geus arinit Syukur teuing geus arinit mah. Nama ayeuna mah urang ngalidar Urang kaburuan Mang Oyo heula ke balik ti Mang Oyo urang terus kalebak. Ayo atuh bari sekalian entok pieun Mang Oyo. Ujang narabuh kokol di dieu ngarangke di debak perlu nakol kokol. Temal asim terus arinit rek ngontrol kaburuan nu boga warung kopi. Sanggeus tepi ka jero harita teh gero saurang rona katelah dana ngagero. Ngagero nu boga warung katelah Mang Oyo nyaeta nu dienongan ku Nyi Mantili jeung Wasji Katut Karta. Mang Oyo geus tibra mang teh tibra teh teh cek dana bari gek para mitra. Manehna dariuk dina golodong. Sedeng aya nu keur sarare ditepas Wasji jeung Karta teu katingalieun ku rona sabab ngaringkukna di juru. Teu Mang Oyo nu boga warung kopi kadenge babatukan samalah muniang hudang. Ongkohan hayang kacai gero rona ngagero deui. Mang Oyo saha ide aduh. Mang Oyo nanya bari kaluar ti kamar tuluy ngagedean lampu tempel nu ngaik dina tihang. Kuring dana Mang Oyo keur ngarona Mang Oyo. Oh jam dana cek Mang Oyo kudu terak ngalaan tulak panto. Tuluy kaluar sabara urang nu ngarona teh jang dana. Sakieu mang tiluan itu nuduaan mah keur ieu kabancen. Parang siris na bejana. Nah atuh meuli teu kadenge surakoh ko disangka ku Mang mah eueuh nu ngarona we boro imbina tadi. Teu ngeunaeun seeng. Tapi ari cain teh mah aya ketang geus rada tiis meureun ieu. Kumbae rada tiis ge mang ari aya mah lah. Ngapang teu narabuh koka teh dumeh bieu katingali aya jelema duaan keur salingkar di pompok imah Pak Ulis. Ieu ku kuring diarintip. Baru kaya jelema ka mana ayeuna? Mang Oyo siga nu reuwas. Kateuing ka mana mah teu kanyahoan korolosna. Ngan ku taksiran kuring mah geus arinit teh kanu jauh. Ajeun geus areueuh mah atuh. Maling dinu jauh memangsa bodoh ulah dilemur urang we. Ceuk Mang Oyo asup ka jero. Nyokot teko jeung cangkir seng 3 siki. Samalah ngawadahan goreng peuyeum sagala 5 siki nu geus tiis sabab goreng peuyeum sesa anu isuk-isuk. Nah saheula para wargi sadaya. Para wargi sadaya, waktu Mang Oyo keur ngawadahan goreng peuyeum. Torojo Nyi Mantili kaluar ti kamar samarukna mah geus beurang dumeh ngadenge sora nu tingkereundeng. Teu sabaraha itu Mang? Tanya Nyi Mantili. Ini keneh nyai nu mah ge tabu 1:30 bade angkat ka mana atuh ieu teh? Temal Mang Oyo neuteut. Panjenengan teh tos subuh gereh nemeng nguping tingkereundeng. Kitu nyai aya rona tiluan. Biasa we unggal wengi sok dipasihan ngaleueut jalan hawa tos. Kulem dewe nyai wengi keneh ieu teh. Tapi itu can abdi nu duaan jadi payun mah. Nyi Mantili nanyakeun Karta jeung Wasji sieun areueuh. Araya nya mah nuju ngarengkol hawa tos tirisieun temenan. Temal Mang Oyo harita teh tuluy ngoloyong katepas rek mikeun cai jeung opieun kanu ngararona samalah Nyi Mantili nuturkeun. Kitu sotena nempo Karta jeung Wasji ari diteang nya we keur ting porongkol kawas peusing. Harita dana keur dariuk jeung baturna dina golodog teh ngareret ka Nyi Mantili. Kalawan nanyakeun Mang Oyo nu boga warung. Risa Mang? Itu si nyai ngadon ngarerep di dieu jang dana. Temal Mang Oyo bari ngecageun teko jeung opieunana dina bang barung. Punten kabaribinan panginten nyai lah. Sangki mah teh tamu cek dana bari neuteub para mitra. Henteu Kang kaleresan abdi ge bade ka jama ninggal itu Mang nuju di pawon. Tema Nyi Mantili ari ngagelenyu imut. Kumaha Kang abdi ngiring ngararep di dieu teh sawios-wios mangkaning sareng ieu rencang abdi duaan. Pokna nunjuk ka Wasji jeung Karta anu masih keneh ngagebra. Teu sawios-wios nyai di dieu mah da sok aya nu karulem atuh. Biasana mah sok ari calan amparan
Sareng calan parabot dapur mung ayeuna mah kaleresan teu aya. Sanes duwi panglingah teh di mana Nyai? Dana jadi papanjangan ari Mang Oyo harita jerut turun rekat cai. Mung hanya kal waktosna ka Bujeng Seret.